Halo dulur sadayana. Wilujeng sumping Dewi di podcast urang, ngawangkong jong abah emak. Saku maha biasa abdi emak nu siap nyarita kiun cerita nu rada-rada malu tapi gelis hatena. Hehe. Sareng abdi abah nu siap ditali kungku kenangan zaman baheula. Dinten ieu urang bakal ngobrolkeun kumaha caritana abah papanggi jong emak kur kahiji kalina. Uhuy. Siap-siap baunget burem mak. Yuma cerita baheula pisan. Abah waktu eta keur sakola SMA, abdi mah masih SMA oge, tapi beda sakola. Ieu teh di pasarnya, waktu emak keur mauli sayur jaong endong. Abah kur nulungan si mamang jual buah, keur ngabantu bari libur sakola. Bener. Emak inget abah nu heunteu sapira beres, kaunclak buah apel terus semuisin. Tapi malah seuri. Aduh, itu momen paling memalukan, tapi justru tidinya abah inget ka emak. Sok-sok ngabantu si mamang Dewi, padahal mah niat nah hayang nempo emak Dewi. Terus lain tidinya oge urang mimiti silih kirim surat. Aya nu nitip keun ka sobat. Hehe, surat na sok make parfum teh mah inget? Iyo mah emak nu sok nyemprotkeun minyak wangi di surat. Tapi bener, surat-surat eta teh nu ngajadikeun urang leuwih deukeut. Zaman harita mah teu aya HP, jadi nulis teh aya rasa pisan. Tangtos. Tu sakadar nulis tapi mikir, milih kecap, kumaha supaya nu maca teh ngarasa dipika cinta. Ceunah romantisnya bah. Romantis mah kleres pisan. Nepi ka ayuna surat-surat eta aya nu abah simpen. Tingali mun anak urang maca ayuna mah bisa nepi ka nyengir. Haha, bet kitunya. Tapi tidinya urang diajar, hubungan teh teu kudu heboh asal aya rasa tulus jeong jujur. Nya dulur sadayana, kitu saeutik carita mimiti urang papanggi. Sugan bisa ngingetan Dewi nu keur pacaran ayeuna, atawa nu hayang apal cara baheula nu sederhana tapi merenah ka jantung. Tong poho nu penting teh tu saling maksa, tapi silih hargaan jeong ngadengekeun. Hubungan teh sakumaha leutikna, kudu dirawat saperti ngurus kebon di tukangun imah. Hatur nuhun parantos ngadengekeun episode ieu. Di episode salajengna, urang bakal bahas ngamumule rasa dina rumah tangga. Kumaha carana ngajaga cinta sanajan geus lila kawin. Sok atuh dugi kadieu heula. Satu acan ditutup, ulah hilap follow podcast ieu. Bagi keun kare rencangan atawa kulawarga, jong tulis komen atawa carita cinta anjon di kolom komentar. Sahanya ho bisa jadi inspirasi kurbaturoge. Hatur nuhun sadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.